tampi sedih Gusti Welcome to channel sahabat Kia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalain loncengnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kia, ketemu lagi sama aku ya. Nah sekarang Gerebek Sanggar ganti nama ya, jadi Kupas Tuntas Padepokan. Hari ini aku ada di Padepokannya Putra Tumaritis. Kita kenalan nih sama Anya. Namanya siapa? Nepangkeun nami abi Mulyana disebat namun dinoreak mah lah di dia gitu Kimul. Akimul. Sebagai apa di sini di Sanggar Padepokan Tumaritis ini? Abi di dia tetehnya ngalesan anu nyepengna lah pimpinanana gitu. Oh pimpinanna ya, sahabat Kia. Nah, sekarang kita tanya-tanya ya, kita kupas tuntas Padepokan Tumaritis. Kumaha nih pertamana bisa berdiri Putra Tumaritis? Awal mulana mah kieu nya tehnya satacan abi gaduh rombongan teh. Abi teh ngiringan heula ka seni reak nu aya di Cibiru di Kampung Cibacang nyaeta seni reak Sinar Pusaka pimpinanana Bah Agus Kaswara Putra. Oh iya. Lami di ditu Abi teh di Sinar Pusaka teh di tahun 2011. Oh 2011. Pertamana ke Sinar Pusaka, bisa masuk ke Sinar Pusaka gitu. Kawit nama abi teh sok nonton katanya kacan sok anu reak gitu lah. Di seni reak Sinar Pusaka eta teh aya pun rai nya tadi pendiri ta Putra Tumaritis Erwin Hadimansa. Tadi ajak ku rai proses urang ngiringan ka dieu nya abi teh ngiringan we. Oh, pertama terjun ke reak SP eta kumaha pengalaman Pengalaman abi nya gitulah kumaha carana hoyong tiasa nggurubu kaul gitu nya. Nya tak kitu lereskan hoyong ieu nya cenah saurna teh eta mah bobodoan kan seueurnya nu kitu tah pengalaman kumaha Anu pengalaman ku abi mah nya abi ge da emang percaya kawit nama. Nah abi teh eta teh aya ritual teh hoyong tiasa kaul gitu teh tiasa gawayah gitu. Jadi kadang teh ngiring nya imak teu jarang-jarang. Nah terus kumaha nya hoyong saur tadi nya hoyong tiasa ngagurubug gitu. Hoyong tiasa ngagurubug gitu teh nya kaul gitu nya. Nya karasukan hiji nama nya mandi teh eta hiji na mandi. Kaduana nya abi teh tos cobian nya abeuh. Poek we teh nu kalaman ku abi mah. Oh gitu. Jangan teh emutna naon we. Emutna naon pokona mah poek we. Jadi badan teh asa nu ngagerakeun gitu. Poek kan pokona. Tapi terang eta teh badan abi teh nya gerak teh gitu. Nya ngagerakeun badan tapi sanes abi gitu. Nya kan ku poek teh gitu. Iya gitu teh emut. Terang-terang terus kalotor ya gitu. Oh gitu. Awan. Kesan pertama eta nya pas nabeuh gitu nya gitu terus dia ngagurubug teh nya eta kumaha kesan pertama teh ternyata nya misalkan tadina kieu janten kieu gitu. Mohon jadi kumahanya asa percaya habis dengan bisa dengan kieu teh gitu kaul teh. Oh iya kaul teh. Ngawit nama gitu. Mohon aku sebab terpercaya teh kalaman punya lamanya percanten deui kayeuna gitu. Gitu. Terus tidinya ka mana Tos tidinya teh abi teh nya biasa jalan heulanya di teh seni reak Sinar Pusaka teh. Bari jeung abi teh ngayakeun kaos sanes komunitas lah. Nya wawargian lah dulur-duluran yang dinamikeun ieu FAP. FAP teh naon singkatana? FAP teh nyaeta Famili Aga Butuh Pandawa. Gitu. Tah eta teh sejarahna kumaha? Ayana eta FAP eta. Sejarahna teh kieu nya kan aya di nu seniman gini nya kana jarah gitu. Tah abi teh jarah teh ka satu tempat nu aya di Garut. Nya. Di Kampung Cikajang betul Pak. Nya disebatna Gunung Batu eta gitu. Mata tos urang ngadamel teh Famili Aga Butuh Pandawa. Nu disebatkeun nya FAP eta. Seueur personilna gitu eta teh. Kirang lebih 30 mah. 30. Tah terus tidinya
kumaha berdirinya jatan langsung berdiri Putra Tumaritis atau napi kumaha aya di sejarah lainna? Sejarah nama kieu tehnya pendiri Tumaritis teh aya 5an gitu nya. Saha wae Di antarana teh nu kahiji nya Abi Nyalira, Ya. nu kaduana aya Punrai Erwin Hadimansyah, anu katiluna A Imam Heruma, anu kaopatna Gustia atau Sebat Aduy, nu kalimana Riki Setiawan. Oh, ayeuna masih kena aktif Aktif. Ya, terus kumaha bisa berdirinya eta Sanggar Putra Tumaritis pada Padepokan? Tah satatan wujudna Sinirak Putra Tumaritis ieu teh kan masih kena di Sinar Pusaka ieu. Ya. Nya meureunnan anu hiji damel, anu hiji kamana. Tah dirinya teh ngariung deui lah abi teh. Tosek kieu daripada senana teh ngiringan kanu sange kurang ngadamel we. Tah ai kawit namanya apa mah di 2015. Anu abi namanya gaduh-gaduh parabot lah gitu, ditungtut gitu nya. Tah bermusyawarah we abi teh nuliman ieu teh. Bermusyawarah di tanggal 8 Februari nu tepat mah. Tahu saya dipikeun di damelkeun legalitas abi teh kaping 18 Februari tahunna tahun sabaraha? tahunna teh nyaeta tahun 2018 teh. Oh, ku teh didamelkeun legalitasna. Jadi dipikeun jadi ngadegeun reak teh pas kaping eta 18 Februari 2018. Oh, anu kamari teh genep tahun seberapa tahun berarti? Mohon ada Genep tahunnya. nya kamari di tabekeun gitu di mangkar itu. Oh nya. Dan sata atau sa acan Putra Tumaritis ieu teh ya anu tadi FAP nya nya. Aya di teu sejarahna deui. Satatan jadi Putra Tumaritis teh nya si Sata atos Pamila Galuh Pandawa. Ya. Tah sinireak teh namina Putra Tumaritis Pandawa tadi aya. Oh, nu ieu nya, anu nya. Mata ieu di damelkeun kujang Pandawa teh. Oh, nya. Eta naha digentos jantan Putra Tumaritis teh Putra Tumaritis Pandawa. Sabrak digentos teh kieu teh nya nu karaos ku abi gitu Yeah. nya pengalaman abi si tabeuhan teh da kirang gitu. Oh. Ca abi teh meureun berat teuing nange nanti nami Pandawa mah berat teuing ca abi teh terus dipikeunna eta Putra Tumaritis gitu. Oh, Tanggal eta teh Lami teh anu nami Putra Tumaritis Pandawa eta lami teh. Kirang lebih 2 tahunan lah. Oh, 2 tahun. Oh, nya berarti satacan 2018 eta nya. Karaos pisan gitu. Nah, saya tabeunna gitu. Kan dietosnya jadi pikeun eta tanggal eta. Oh, jantunnya Putra Tumaritis ya nya. Jadi kayeuna nya Putra Tumaritis ya alhamdulillah. Oh, nya. Itu sahabat Kia pengalamannya Atumul ya. Dari sini dari awal Sinar Pusaka terus Kak Putra Tumaritis teh begini ya sahabat Kia ya sejarahnya. Ari Putra Tumaritis teh gaduh sabaraha personil? Personil teh ID kanu legalitas keuna mah 25 teh. Da kan kadahna teh persyaratan legalitas teh kudu aya 25 anggota teh. Ya. Oh, ari Ya, lamun- ieu mah langkung Lamun sareng pengurus mah nya pimpinan itu dia mah 30 lebih lah. 30 lebih ya. Ari ieu logona meuni sae nya ieu teh. Kumaha ieu arti tinu logo Putra Tumaritis ieu teh? Nah, logo Putra Tumaritis teh kan nya Hanomannya. Nya, tah. Oh, ieu teh Hanuman. Hanomannya Hanoman Bodas. Kumaha Kan eta? kapungkurna eta teh ya anu teh kawit ti kanu mimiti kitu nya kanu pertama Putra Tumaritis Pandawa. Nya. Tak kapungkur teh abi resep pisan ninggal anu nuju booming na Mahabharata nya Oh, teh. nya. Si guru ieu teh kan abi resep pisan Nya, ka Pandawa teh. Nya. Tak guruna teh ieu Hanoman ieu gitu mata tos lamangna Hanoman soalna abi hoyong benten di Nusanes gitu si logo teh. Kan ai seseurah mah kuda lumping atau Ya, barongan ya, nya tapi hoyong ku Hanoman. Oh, nya leres saya nya. Bisa terpikirkan. Selama AA merintis Putra Tumaritis nu dirasain AA suka dukana kumaha? Suka duka namanya jelas lah pasti ayahnya. Nya. Boh dinu susahna nya eta teh selama ngadegeun gitu maksudnya. Nya. Selama diarah teh aya wae gogodana gitu. Tah abi kan nyata kan kebenaran. Hoyong majengkeun seni teh kan sangkan kara haywan. Nya. Aya wae gitu. Abi kecelakaan di jalan lah. Oh, eta dukana. Mun Oh, ada wae kejadiannya sahabat Kiai ya setelah AA jarahnya anya Mohon. gitu.
Taa Ari Sukana, naon Sukana? Sukananya alhamdulillah lah tos kapetik aya nama geuningan nya di itu tidak aya nu ngonang itulah sabutan kemarin bisa alhamdulillah. Ya Aya nu terkenalnya. percanten gitu. Nanya pertama itu. Iya di sini teh ada maskotnya nggak yang menandakan bahwa oh iya teh Putra Tumaritis ya nuju main gitu. Ada Iya apa itu teh maskotnya? barong berupa barong ada Nah namanya Barong siapa? si Dharma Si Dharma. Itu yang diriin AA sendiri? yang memainkannya gitu. Iya. Ada sih cuman lagi nggak ada orangnya gitu. Enggak itu tapi AA yang tahu nih bahwa namanya ini si Dharma. Oh iya, gitu. ya saya sendiri soalnya Oh di yang AA ngasih yang nama si Dharma teh Oh, saya, yang- cuman dilengkapi nama si Dharma teh sama Aden Subang pimpinan dan yang di Kelapa Sunda Oh gitu ya. DMP. Oh iya. Nah itu teh namanya si Dharma. Sabab aya artina teh si Dharma teh eta teh kenging kabungan ka Aden Subang. Artina teh nyaeta ameh ngabdi kanu gaduhna. Oh si Dharma teh. Artina. Ngabdi kan gaduh nanya. Oh. Jadi nurut lah intinya mah. Oh gitunya sahabat ya iya. Nah kenapa si Dharma yang dijadiin maskot gitu ku AA? Karena dari wujudnya oge kayaknya di nurupana lamun keur serem-serem lamun keur lucu-lucu jadi ku abi dimaskotkeun. Oh gitu. Jadi ngala non teh penarik masyarakatnya penonton teh di si Dharma eta gitu. Oh lamun jahil lah. Ya lucu gitu. Nya gitu aya. Oh sok Sok aya aya. sok rubah-rubah ke lamun sok aya lah gitu mun anu konten pasti katingal sok aya dinu seurina. Oh Nuju gitu. keur galakna aya. Oh gitunya sahabat Jaya. Lamun keur galakna mah pokona mah ieu nyungkeun hayang. Oh bunker galak nama. Oh gitu. Gitu cenah ya ceritanya si Dharma sahabat Jaya. Nah ini ada lagi ya, ini apa sih putih teh ini bagus ya sahabat Jaya, ini siapa namanya ini? Namanya ini si Kuncung Bodas. Oh si Kuncung Bodas tuh, ini dimaininnya sama siapa? Ada sama Aisyah. Iya bagus ya ini. Ini teh apa? Jadi Hanoman atau apa ini? Jadi ini teh sama pengrajinnya teh ya itu ada Aheri Sumirat Manunggal. Iya. Jadi senang menyerupai Hanoman dipersatukan sama Busta gitu. Oh jadi lagi Jadi nih. dipadukan. Iya keren ya. Nah gitu. Nanti boleh lihat ya si Dharma ya nanti Ya. boleh ya. Iya. Boleh. Ternyata seueur pisan ieu nya ari ieu saha ieu? Ieu teh namina si Jalung. Oh si Jalu. Ario ieu Dharma teh Namun anu dimaskotkeun barunya ieu si Oh Dharma. hanya. Ieu tuh sami Dharma. Di kawit ngadeg jeung eta. Oh ti ari ieu ari Jalu di raha. Ieu di mimiti gaduh parabot ieu mah di yang di 2015 teh. Oh iya mah Jalu mah sareng parabot. Oh. Ya. Berarti iya mah senior ya junior berarti nya. Oh gitu. Tapi nu dimaskotana ieu si Dharma nu dimaskotana. Oh Dharma nya. Oh ini ieu nya emang ieu lucu. Ari Hasan tadi teh aya ieu oh itu aya kumisnya aya ituannya. Di poletan ieu mah di pangrajina ku Adika Balebat. Oh iya mah. Oh ari si Jalu Ieu mah nya di warisan di Tungkat gitu. Pas meser parabotnya di kasihan ieu Bang Barokah. Oh nya. Itu teh aya naon eta naon panjang itu kuda. Nuhun ieu teh disebatna mun ceuk mah raja kuda ajir gitu. Oh eta teh Ieu teh buntut eta teh 3 meter mah aya 3 meter mah. Ulu ari nu ngangkina saha? Aramdan. Oh Aramdan. Janten ieu nya panjang pisan nya nya. Ieu ti iraha. Sami ti kawit meser parabot. Oh iya oge ayana. Oh gitu anu ti 2015 eta. Aya sabaraha ngan hijinya nya anu panjangna? Mun panjangna mah hiji nu ieu mah 2 ya jadi. Oh iya anu ieu nama ieu ti iraha sami oge. Sami ti kawit ieu. Ti 2015. Oh iya. Nya meni ieu komplitnya. Ari ieu sami ti tahun 2015 oge. Lamun Alat-alat. anu hideung mah nya ti kawit gaduh gitu kawit gaduh parabot lamun nu beureum ieu mah enggalan produk si madu Oh. Haji Soleh Barban. Oh iya. Tahun Orang sabaraha? Cibiru. Tahun sabaraha?
upami telepat mah 2023. Oh 2023. Oh 2023. iya nya. Terus ieu. Jadi tos komplit ya artinya pas Parabot mah hampir nya sadayana. Nya atuh. Atur nuhun menitos diganggu kieu tingali tos ningal-ningalnya. sawios teh. Nah, sekarang harapan kedepannya buat Putra Tumaritis dari apa? Harapan dari saya sendiri ya selaku pimpinan, mudah-mudahan sebenarnya anu dari Jumberung yang khususnya Abi Putra Tumaritis cing langkung nanjer Amin. cing aya karahayuan itu nama. Iya ya Anya. Nah, sahabat Kia, itulah ya kita udah kupas tuntas Padepokan Tumaritis ya. Nah, sekarang kalau mau ngundang Tumaritis kemana Datang aja ya ke Kampung Babakan Terep RT 3 RW 10 Kelurahan Pasir Jati Kecamatan Ujung Berung, nomor rumah 75. Iya. Bisa masuk Gang Anggrek 5 dan Gang Masjid Ar-Rahman. Nah, di situ ya sahabat Kia. Nah, boleh di-follow juga ya TikToknya. TikTok apa Putra Tumaritis. Kemana lagi kita nanti kupas tuntas Padepokannya, boleh di komen-komen ya. Hatur nuhun pisan ya atas waktunya ya. Mudah-mudahan Putra Tumaritis makin maju, makin anjir ya. Ya makasih ya. Sahabat Kia, assalamualaikum. Bye. Behind the scene. Oke sobat ya, udah dulu lewat kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.